Beneran ayang sih, Pak. Lapor, Pak. Ayo dong, Jang. Lapor, siap. Ayo dong. Di kontrakan aya anu oe. Ayo, ya. Penting. Di kontrakan saha? Haji Solehin lain. Ya. Oh, siap betul ke urang kontrol kan tuh nyawa amannya. Ya. Ku Bapak. Ya. Itu Ya, siap. Aduh, aya nu laporan Di kontrakan si Haji Solihin aya nuker oe. Waduh. Cing urang kontrol lah kontrakan teh benar gitu si Bobom teh ngomong teh. Di situ bener aing dari kek jadi masalah, dari fitnah kek. Ya sebagai keamanan harus mengamankan hiji daerah. Komo lamun anu kelecis oe. Wah, kudu diamankeun ya lebih aman. Bisa-bisa mah ngasaan saeutik. Tapi jarang pling. Tapi ya. Cek kalau kontrakan, Haji. Haji. Oh, Kenapa di kontrakan Haji? lain nya teh kieu aya laporan nyata bahwa di dieu teh aya nu ieu cek si Momom. Laporan ka urang. Aya nu keleces oe gitu. Nah, ada karek apal Haji mah Nyata justru di kakak si Momom mata biar dikontrol ka dieu. Tapi tak apa ke orang penting, orang kontrol we lah gitu. Aman tapi aman. Aman lah, aman, tenang. Dia nanya teh soalnya kontrakan ini mah aman wae. Lamun teh aman. Aing aman teh beja ieu aya ngasan gitu. Ewe mah. Ngasahan. Ngasan atuh perlu ngasan. Haji ge kudu ngasahan atuh. Goblok. Wah, ya dah bener-bener hayangnya. Ya hayang. Siap atuh kalau gitu malah. Jadi atuh rek ka desa lah. Siap. Ari nyimpang ka warung ka dinya. Iya, nagihan lah ya. Oh, siap. Ya, gitu nya. Nuhunnya. Dia lelaki, aku lelaki. Eta lagu nama. Oke. Aya ngudud. Udud naon atuh? Aduh, ulah popotot teuing aduh ya. Sudah, geuleuh tadi kain ngaranyuk loba. Galak, gede juga bodina juga puso, soak aing. Udud anu ngeunah sabungkus. O kanaon? Udud ngeunah. Kumaha aman di dia aman. Aman jam coklat. Naon we? Yang ke kontrol penting bisa anu kelecis we. Kela atuh. Sok ka bereg jeung nganyuk juga bereg. Ngomong ieu mah we. Kunaon deui? Geus we. Ulah nganyuk. Nyata kela ieu urang duit tinggalan aduh. Jada tadi artis isu. Baik ke. Hangsip Ramjada atuh kan mah. Limna sebetanana. Cecanya. Ayo rokok nganyuk. Kayaknya teh warung gitu mah. Wes.